Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Azia Ainun Habibi. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun biantara tentang kebersihan. Sata acan masuk kana video biantara ti abdi bade ngajelaskeun saalit naon biantara teh. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jalma anu ahli biantara disebut orator. Biantara teh aya biantara resmi jeung biantara teresmi. Contoh anu resmi, biantara dina sidang atawa upacara. Ari biantara teresmi nyaeta biantara ulang tahun, acara hiburan, riungan lembur, jeung sajabana. Metode atawa teknik biantara nu kudu dipikanyaho. Hiji, metode nalar atawa metode ngapalkeun. 2, metode maca naskah. 3, metode catetan inti biantara. 4, metode langsung atau tanpa nyiapkeun teks. Struktur biantara, kahiji bubuka, kadua eusi, katilu panutup. Tah eta biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Sakitu wae penjelasan biantara ti abdi. Langsung wae urang kana video biantara tema kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puja sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salamna hayu urang limpahkeun ka junjunan alam nyaeta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kesehatan. Nu mana urang sadayana teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sakitar urang sareng awak nyalira. Yen urang sadayana tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi panyakit anu aya. Kumargi kitu, urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, an-nadofatu minal iman, anu hartosna teh kebersihan sebagian tina iman. Nu matak kudu dijaga ku urang-urang. Sebagai umat muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate, urang tantu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, di urang sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadaya. Sebab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak timulai ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadaya. Sakitu cariosan di SIM abdi upami aya leresna eta samata-mata taufik ti Allah Subhanahu wa taala, upami aya lepatna eta samata-mata kabodohan ti SIM abdi. Saninten buah saninten diical di parapatan, hampunten abdi hampunten bilih aya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.